Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos maparimang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana anu diantawisna dina wengi ieu urang tiasa riung mungpulung ngaluhuhan kana permaksadana Saebul Bait neta mintonkeun hiburan mohon kanggo urang sadayana pamugia janten bahan katampi kanggo kasadayana. Saebul Bait dina raraga nikahkeun putrina panginten anu langkung diperyogikeun panginten dorong doa urang sadayana kanggo panganten sakali mugia dina ngayuh rumah tanggana tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin. Atuh salajeng nama panginten simkuring bade nepangkeun ka ieu rombongan teh anu tos teu asing deui rupina di ieu wewengkon mah kumargi kantos sababaraha waktos kapengker manggung di dieu pisan lajeng anu gaduh maksadna oge masih keneh mohon Pak Iwan sareng Bu Ros daya sanes panginten sakali deui sok sanaos ayeuna parantos kalangkung nyangakeun boboran siam nada dihapunten dina sagala rupi kaluluputan dina dinten ieu ataupun dina wengi ieu teh sapertos biasa wayang golek anu ngabantun judul Satria Ngalalana garapan pangersana Bapak Ustad Dalang Ajang Sukmana mohon oge dipiri ku para nayaga anu parantos teu bireuk deui ieu teh rada rempeg dina wengi ieu mah. Alhamdulillah anu parantos sumping juru suling mohon aya ube mohon lajeng deui aya empap juru kendang anu di backingan aduh aya backing pangrangkepna aya Mang Olay oge aya wa Oman teras wa Aja oge lajeng deui wa dokter teras deui wa doktor mohon teras deui aya Mang Adeng Mang Adeng Saputra itu masih kene rerehan tukang tarompet lajeng deui aya wa Haji Omen mohon atuh wa Aman oge kameramen dipayun parantos ngajega kanggo ngaliput engke insyaallah baris ditayangkeun dina TV naon wae rupina lan aya TV sabelah mohon rupina dina wengi ieu urang sami-sami ngabandungan dina acara wayang golek bobodoran mugia panginten ieu tongtonan teh malah mandar janten tungtunan margi dina sela-selana ngalalakon teh tinangtos aya contoh-contoh kanggo urang sadayana dina ngayuh kahirupan urang sadidinten rupina mah paluargi sadayana supados ulah nyangkolong ting kana waktos alhamdulillah pangersa Dalang Ustad Ajang Sukmana parantos siap mancok aya di hanapeun jagat kanggo ngagarap atanapi ngawitan garapanana dina wayang golek bobodoran anu ngabantun judul Satria Ngalalana nyungkeun empraklah sakda kepro alhamdulillah mun supados semangat kahijina mah panginten kangge anu nongton ulah tiris teuing tah kitu oke kanggo simkuring di desa para kanca supados semangat supados ulah nyangkolong ting kana waktos acara wayang golek bobodoran urang di ngawitan
sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sapaham saihwah negeri Nanjung Pinanggi kawibawaan satia sajiwa sagede singkil abasti pasaling singan sabilulungan kampung pasir huni sabilulungan hirup sakuyunan sabilulungan pasir huni makmur sabilulungan pasir huni hebat sapaham saihwan pasir huni lembur urang pangbalikan ayu urang boleh pasir huni Pinanggi kabarokahan sabilulungan ngamaurkeun masjid sabilulungan salat berjamaah sabilulungan ngahirupkeun masjid sabilulungan hirup jadi barokah sapaham saihwan pasir huni lembur urang anu endah ayu jaga ayu riksa pasir huni lembur urang pangbalikan sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan sifat silih rojong sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan persatuan tembong sapaham saihwan negeri Tanjung Pinanggi kawibawaan sapaham saihwan pasir huni Pinanggi kabarokahan hidup pasir huni Allahu Akbar. Ayu urang sasarengan jengkang cepot di sinar medang ayu urang sasarengan di acara dinu nikah ayu urang sasarengan sempal kuyon kokoan jakan jengkang cepot sinar bedang ayeuna di pasir huni dulur-dulur anu jauh perayaan aranggan ia batu gerakan dieu
Sri Tinun iya pasewaka Sri Tinun iya pasewaka Sri Tinun iya pasewakan busana mereka warna gedong dua kali sambung pakulingan ya sepi pepetetan samiamurak paling beres lana jeruk manis kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia pang sekar mekari gali pandele si padan aru si pandan Oh ya ya ayah. Nawitan manggung muji syukur sapatna ti Gusti Maha Suci kembang gaduh anu kahayangan
nyanggakeun kembang gaduh ieu lagu kembang gaduh muji syukur kanu kembang gaduh anu kahatur ti abdi mah saparakanca neda jembang sapaatna ti Gusti Nu Maha Suci nada nada di api dijari nada jembar sapaatna sareng ka para penonton sadayana nyanggakeun ieu laguna kembang gaduh nu kahatur lah Nyalakeun kabayut. mugi katampi ku sadayana urang dieu nyanggakeun hiburanana nyanggakeun mah hiburanana Dupi lagu nu kadua cenah tah. Kemang dadu. Surat Allah. Pada naon deui cenah ibu sinan kieu cilik ieu naon ye? Wujud. Pada dikoleorkeun jeung lagu naon cenah teh? Sorga payung jauh. Audin aya Sor Kapayun.
ning anjeun rerendengan sengitna kembang melati sesasengit nu kamari namasa batali janji urang mahakeun pasini kiwari tinggal lamunan katresnan duaan ukur dina pangimpian kagambarkeun rerendengan nah aku tega salira bekatkeun tali katresnan bari jeung naon lepatna lepat abdi ka salira bulan-bulan tulungan ieu hati genyorangan gading kuring baturan bisi kajojon lamunan bulan-bulan dagoan urang nyerang mabarengan sugan bae kaubaran nah kepenuh pangharapan bulan-bulan tulungan ieu hati genyorangan panutan nu dipicintaan ayeuna teu rerendengan bulan-bulan tulungan hate teh bening kacidaan panutan geus ngahianat kasatukeun alam dunya
Abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang panggoda setan kalaya nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib ngotek tak wayang sakotak nalung tik wayang sapeti silip simbol jeung siloka silip ciri dina diri simbol dina wujud siloka dadina awal dadina teu anggang jeung teu jauh nyaritakeun hirup manusia wayang teh ngandung perlambang manusia nu kumelena nu hirup nu diharap sangkan bisa jadi eunteng pikeun sakabeh jalma prung manggung nadawidi kanu agung idalang medara carita kecarita di hiji padepokan ari padepokanna teh kampung Curug RT 01 RW 06 Kalurahan warga Mekar Jelekong Kecamatan Baleena Kabupaten Bandung aya hiji pasantren ngaranna teh pasantren Al Mubarok anu disesepuhan nyata ku hiji pandita panditana teh namina nyaeta Salam Sukma Sajati pasantren eta mah beda jeung batur lamun dinu sejen mah kobong teh ngurus santri-santri teh barudak ngora tapi di dinya mah ngurusna teh aki-aki wungkul aya urang Majalengka aya urang Garut aya urang Cirebon aya urang Jawa malahan mah urang Panyaweyan ge aya di dinya kitu dina ujari carita Mangga orang lanjutkan karena daun irisan. Diantosan di bareto
abdi teweleh tunggaran kuningan sulaya panutan kambe tobat buktina ngerahetan sapanjang kupulasan naon pilan dongenana mungkin lami abdi teweleh tunggaran aduh ampun seueur pisan gogodana moal burung dipisahna hati abdi moal benang di popodot daun hiris daun anu ngemplo hejo panutan diantosan tibareto Sriti tuna ia pasewakan busana mereka warana busana maneka warana maneka warana Mama, arah ngejak di mana? Mama teh geningan malaikat. ngalaku nepi kebebeakan diketukeun Mama ayu rupina mah mama. bejana cenah yeuh pamajikan dalang ge cenah milu ngalagu cenah Laras ngiring ya teh. Mohon. eta mah si kicli nya sieuneun meureunana salakina bugara deui Eta rupina mah. Mohon. heeh siap kitu kawal ku maneh amu salaki maneh teh meh ditoloheor asa teh komo ka dieu ka baladna nya aya Mang Udin di dieu teh Aya. ayo ke ditawaran rana ku Mang Udin kumaha ke meureunana ke we urang dieu ke matak tutur we ku maneh tuluy Sok. alah kanca Bulan. abah teh kitu ieu teh Kumaha tapi mah? hapean masjid di Mesir Oh, alhamdulillah. ngan saukuran narima kunci we unggul Eta teh malahan mah biaya sagarupa ge ditanggung ti ditu ti yayasan Atarahu alhamdulillah mamanya. geuningan masjid teh abah mah teu ku duit Kunaon mama? malahan mah ceuk tetangga abah di ditu Kumaha bang? cenah geuningan eta loba duit si abah teh meureun minengna beuh Oh, ari ceuk abah tihna dangan ngabangun pasantren jeung masjid mah lain ku duit kunaon cenah? da kunaon cenah ku dongeng cen teh Jantan ku dongeng katanya. ku dongeng we aja alhamdulillah geuningan abah teh itu namahan dulur Aya sahawai. malahan mah aya nu ti Garut Banyuresmi Aya. aya anu ti Jawa anu ti
Jawa mah geuningan jadi dulu redalang. Jadi dahwanan. Aya anu ti Banyaran, aya anu ti Majalengka, di Cirebon ge aya. Alhamdulillah heueuh ngan karolot unggul. Eueuh nu ngaroraan. Pasantren lansia teh ngaranna teh. Saada bos bawang. Alhamdulillah ngintun sesepeun ieu nya nuhun jakalo heron kasiron saha namina teh jarum coklat nuhun alah nya da bisa mah henteu abah teh mimpin pasantren teh nyieun yayasan ngaranna Matlaul Hanifah ieu mah da kawajiban beuna hitung-hitung ieu we ieu mah nungguan paeh abah teh tenan Bah cek sanajan boga saayat oge da sokeun aku katerangan gini kumaha gitu Bah apanan baligul ani walau ayat eta teh tepikeun ku anjeun sok sanajan boga saayat geudangan saayat-ayat nah abah pasantren ge da abah mah batur mah kaluaran pasantren abah mah lain abah mah keluar di pasantren kabur baheula teh nah dugi ka kabur kitu Bah heula teu betah teh atuh teu bisa beger rajieun beger geuningan ku guru dicarekan da abah mah umur 11 tahun teh geus ceuceureumeeh ka awewe teh eta we abah mah lamun ningali popoean mun ningali cangcut nu keur dipoe da langsung ngegeter tah kana dada teh langsung dibayang-bayang ku abah teh tak kitu keun bae da abah teh mah baheula keur ngora neme cangcut komo mun cangkurileung mun campur hileung alah ampunnya kanca alhamdulillah ai beas mah aya nu ngiriman abah teh 3IB Gerakan Infak Beras Bandung nuhun upami nuju nonton live streaming katampi beasna malahan mah di anggota dewan aya tadinya kalaresan payayat cenah geuning nuju di ditu ayeuna teh nuju umroh ayeuna teh alhamdulillah katampi beas ngan jadi bingung teh kanca ieu teh aya beas mah aya wae namun ngan keur deungeuna abah teh eueuh aya lakaran aki-aki meuli asin ku beas ka maeha Allah ai saur abah kamari seur deungeun-deungeun nah cenah siga surahat paduli teuing masak jantung cau we Bah sugan we atuh urang dieu ieu mah bisi urang dieu boga kolot teu kaurus daripada disengoran disentakan titipkeun we di abah ditu dicurug tiasa tatenya Bah tiasa ngan salami ieu mah abah teh narima teh santri aki-aki wungkul nini mah abah teh can narima nah aku naon udah kabayang mun abah keur nabeuh teh nini jeung aki-aki silih pelong jika ningali kelernya Bah iya maklum ngadaruda geus harareubeul nya tak kitu kanca abah teh ayeuna meureunan ieu urang diulem deui anu kadua kalina usaha Bah pangaresana Bapak Haji nyaeta Bapak Haji Iwan laras kalih Ibu Hajah Ros alhamdulillah teu kapok-kapok kanca antos da dipayunnya Bah nikahkeun cenah ieu nyaeta putrina anu namina teh nyaeta Erni Yuliani sia we teh mah pamajikan dalang saha atuh panganten istrina teh panganten istrina teh nyaeta ieu teh saha kaca
Neng Rosita jatuh kerami ngadahup nikah kawin nya hari kawin bahasa naon Bahasa naon teh? bahasa Sunda bahasa Arab teteh Naon gitu aya? di urang kawin kawas kadoma sidikan eta teh bahasa Arab asal kecap tina kawa yukawi kawinan eta teh Sunda na teh nya eta nyetrika atawa nya teh Oh. apaan ari nyetrika teh geuningan didedetkeun ari nyatre pan ditojos teu jauh Bandung jeung Jakarta mah Jadi Cipularang gitu tah jadi nojos bari nyitrika gitu nya, Bang. tah itu maksud teh lamun kawin nikah mah puguh ari bahasa Sunda nama jatuh kerami eta teh Wah. atawa nya eta teh ngadahup itu teh Bahasa Sunda namanya. di Banten Di Banten. lamun di Banten mah ulah disebutkeun ngerakeun bahaya bisi runtuh ieu panggung Sarua kawin. ngawinkeun saruangan bahasana beda mentong sok tatanya siapa sih didakwar kowe Basi bisi kalesotan. ayo ke kalepasa alah tak gitu kan cak abah teh kitu we cicing di dieu ari teu nabeuh teh da sok aya nu datang geuningan Ka pasantren ka teh. pasantren teh sok aya nu datang malang manggulumung coba gawe kitu we geuningan Ari aya nu sok ngarencangan aya teh aya. sok ngarencangan alhamdulillah abah engkos teh Bangkos. tukang adan awal unggal subuh jam 3 teh adan bari jeung adanna teh geus taweh woh ngajarkeun teh Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah husnul khotimah abah engkos mah kolot abah ayeuna mah sing sehat abah ya Kang, dewek lelumpangan aing geus heubeul di mana gitu ada Kang? Di mana? dihandap keneh nepungan Bah Dodong dek teh Oh, jadinya di pasantrennya di dek sekolah. nepungan Audin Oh, ini teh. apal Audin Audit itu di mana? eta anu kades keok pira ku teu apal Kades keong acan. Acan. ada baheula eta mah istimewa eta mah boga dulur teh soleh batur mah syukuran teh meunang ieu mah eleh syukuran aduh ampun deui Iya. Jarang ya, Pak. hese pisan saya tamu pindah ke dia Di mana, Kang? Culang-cileung. Eh? Jika nu kaget jeung culang-cileung segala rupa. neangan raka Prabu Audit Kapendak teu? Eh? Kapendak teu? eueuh sini baca-baca nama keur ngising Atuh. ya gitu Aya tuh. nama tepang sareng bos bawang we teh aduh ampun alah aya harewos ade meuti nu hajat euy Naon cenah? eta judul teh cenah jeung dawala gering sagala Nya. jadi we datang covid cenah bejar gede aduh ampun Dawala gering kumaha nu ngalongok. apa memeh nabeuh memeh covid dawala gering jeung geuring cenah kabeh sadunya alah ampun
ampun euy. Duh ieu euy. Oh, ulo itu. Penungkul. Iya, cenok aya. Bersyukur atuh. Heeh. Nyiwiwi aya. Allahu Akbar eta nyiwiwi. Oh. Oh, Nyi Imas aya Nyi Imas. Imas. Lah ieu deuk nanyakeun ka Kang Udin deh euy. Aya ranang orana aya sabaraha urang di dieu gitu. Aduh ya ampun lah. Ternyata tukangan sedih genu. Genai amu saja parawan. Nah Rido kitu lamun dalang kawin jeung parawan. Aduh ampun aing boga pamajikan gigi cilik we. Alhamdulillah sehat. Jeung kaleugitan aing mah ku si eta teh. Leungit ka nyaahna, leungit ka satiaanana. Wah, barukan si ambu mah. Oh, Nyaah ka akangnya. Kan saeutik ke penyakitna teh euy. Naon tah? Ditutna bau. Duh ampun euy. Alah, atuh dipanggarokeun si ambu mah. Alhamdulillah uga pamajikan teh aing mah. Heeh. Matak cing soleha si ambunya. Heeh. Sing percaya ambu. Moal dek mah. Moal urutan si dokter. Moal. Kang lamun ateul dipanggarokeun teh lamun ateul dina leungeun. Heeh. Dipanggarokeun. Heeh. Lamun ateul dina dada. Jadi sarua dipanggarokeun. Lamun ateul dina panon. Dina panon Nya dipanggisikeun. dicakar. Alah ampun euy. Lain dek teh euy. Jalan-jalan ngalalana. Lelempangan dawuh gawe. Nyar gawe hararese. Heeh, aing kudu kana naon usaha kitu. Deuk nurutan nyeun kopi lanang anjing. Kopi lata. Heeh, jeung Bapak RW, Bapak Haji Engkos. Bapak DKM. Heeh. Ya, deuk ngalamar di ongkoh ka ieu jadi ka tukang rias. Nya, Jadi naon ari akang Neng tukang Hajah, rias? Neng Hajah Dian. Oh, Ieu teh marukan teh. Wah, marukan laras kitu Neng Dian nya. Nya. Nuhun. Sarogena teh Cep Agus. Nuhun. Janajah boga dek mah. Lain akang rek jadi tukang naon eta dina rias. Wah ngadekor we jeung Neng Dian. Iya aduh Dian wedding organizer. Ya. Bapak Haji Agus, Cep Anom. Ieu sound mun ngunaheun ieu. Oh di bon budaya keur ieu. Deuk nanya ka tukang sound geus meunang udud acan. Acan atuh ngadoa we ka Gusti Allah. Sugan teres mere. Ampun. Tepang dinten Senin pas sore dirancak oleh teu sangka dinten Salasa pendak deui lemah dinya aya janji dinten Rebo ulah lepat tepang tamu tilu malah cenah dinten Kemis rek jajab nepi ka imah Jumaah ngampleng Sabtu ge besuk rajieun pagi poe Minggu
bisa ngalagu segala kan. Gara-gara bebarengan jeung Payaya euy. Oh, Hayang teh nyanyi we. lain. Ngaku-ngaku duda ka urang wargi luyu euy. Pan sok ngaji di dinya dek teh. Nya. Di ceket bumina Bapak Haji Amang. Oh, ces dewek teh. Eta teh. Bageun sok nyuguh dahar. Eta. Oh, Teu sangka. murukan teh. Akangnya. Derek teh ngaku-ngaku duda dinya teh. Uli kumaha tah? Hari hiji waktu panggih di rumah kaca. Allah. Jeung dewek keur mangku si jagat. Alah. Pajarkeun cenah. Oh, cenah eta geuningan yang angos teu mangku orok cik dewek teh. Nya. Ada cerita yang mah sanes putra abdi. Ieu mah cerita anak iklima. Incuan ayeuna mah aing deui. Aduh incunya Kang. Alhamdulillah. Muhammad Jagat Anajim. Heeh. Kan sok sisirikan we jeung si Hamzah. Jadi abah ayeuna mah geus jadi aki-aki, geus jadi aki. Ngan can jadi aki-aki da karek hiji. Heeh. Meujeuhna meureun dewek bener hirupnya euy. Nya tuh. Si lain pembawana. Kantenan si mah. Oh, tuh cenah aya rana sini masuk tuduh. Eta we dewek geus nabeuh, Pak. Jadi itu teh Cidewey. Ciwidey. Da tuh teh ka arti saeutik mah tuh. Cidewey. Da aing mah hayangna Cidewey. Ciwidey. Ngaliwat dewek teh ka Ciherang. Di Ciherang ngajaran teng awewe garulis. Loh. Oh, udah putih. Cik dewek teh naon cenah eta ngajaran teng. Nah, cenah hayang sakitu ka dewek teh. Naon? Nu kitu ditawarkeun ka dewek. Bolu. Balik tial isan. Terus ngarampok nasi goreng ka sarekaman. Apa aman kumis, Aman Sasmita. aman udud. Boleh ti udud we si kumis mah. Kajian keur dipoto, kajian keur ngising. Oh, Ududnya. eta dewek ngaliwat ke tugu baleena. Uloh citu ieu aya awewe keur gadaguan saha citu ieu. Gua nulis euy. Sararungit. Ditawarkeun ka dewek ku sarekaman. Bodog cenah be. Si curi. Lain. Eta mah. Kasaha-kasahanya. Dan dewek banyaho teh panayagan we. Tanu kitu teh ngaranna teh cenah nu kitu teh ngaranna teh. Naon tah? Naon? Dongtot. Aduh. Ya teuing heuh kemana dinas sosial nah heuh. Heuh, anggaran mah gede. Kemana pemerintah teh hadir atuh nu kitu teh. Sok kabayang bisi lain. Mun aya hiji kamaksiatan di hiji lemur pan kababawa teh kabeh dorakana mah. Itu teh. Ieu menyalahkeun ka ajengan tuh cenah ustad kewajiban mah. Ih ustad mah amar ma'ruf yeuh. Tan nahi mungkarna yeuh. Aya nu wani nahi mungkar geuning aya nu oh nafsi we cenah atuh. Serba salah aing di negara. Aduh aing cicing di dieu mun pindah ka Garut baheula teh aya. Kasarua Indonesia kene ya Kang. Itu ampun. Aing mah hayang guguru. Gitu ya. Aya tanyakeun aing mah. Kasahata. Itu bejana cenah aya pesantren euy. Aya Kang aya. Didinya dihormanihor. Nya. Al Mubarak karena teh. Abu Barok Kang. Bejana cenah ajangan negara ada purunyus deh. Alah. Heeh. Sailo jeung dewek ieu mah. Sailo. Cengos cenah. Nasa ngaranna teh abah naon cenah? Abah Jabur. Naon abah naon si takolay? Kemana karep sih? Abah Udet. Oh, Abah Oman. Aduh. Geus jauh itu di mana itu euy? Eta dua belokan deui ya Kang. Dua belokan deui Kang. Belah mana? Dua belokan deui. Dua belokan deui. Inca jeung kakatuh. Belah mana? Ka hareup leumpangna. Karep. Geus deukeut. Saeutik deui. Secik deui. Saeutik deui ka tukang tah saeutik. Oh, ka tukang mengkol ke kanan, kiri. Kiri belok. Geus deukeut. Acan saeutik deui ya Kang. Jauh kene. Saeutik deui ya Kang. Atuh aing kudu leumpang deui beuneunan. Atau ngajak teh leumpang atau ngajak teh. Heup geus deukeut.
Acan, deui eta. Jauh kene. Gancangan ceuh. Ah, gara relo ka bege siapa? Ya, Ayo nanyakeun eta aya geuning bangunanana bajana ti Mesir cenah ngabangun. Oh, ieu oh, bener euy. Bahaganya kan nya. Di Leuweung aya pasantren. Pondok Tahfidz Quran Yayasan Matnaul Hanifah santri lansia. Khusus Kang. Bener euy. nya wae Akang bisa maca. Ya, Kang. norolang gitu. Akang mah teu bisa maca dah cenah mah. Oh, bisa maca. Diajar atuh si teh. Nah, da nu macana malin aing dalang si teh. Ailan sia teh nyaeta lalaunan asup ka nu sia gitu. Kadi nyari Akang. Aduh ampun. Lansia teh tos sepuh. Oh, silahkan lanjut ke Masia. Oh, lanjut usia. Alias geus kolot Akang sepuh. Ah, ya itu euy. Aya Beuda abah-abahna teh teh wayah kieu mah harees. Biasana mah rakawaman. beuda naon Buat atuh. Akang atau Aya nu digawe gitu teh euy. Oh, iya cika. Ieu panto salapat tangkopna ieu. Sok. Si Ketrok kurang ya, Kang? ketrok pantona. Ketrokan naon ari Kang? Eh. Kana naon eta ketrok? Ya, saya teh mikir ibarat mah panto ya teh. Oh, lain atuh da. Kan tadi ngomong atuh ibaratkeun heula. Si hideng atuh sia Tapas- tajang dadalang pasang kegalangan heula, ku sia. pasang Nah, heula, itu. pasang heula. Jadi ieu teh panto ya panto. Banyak pantok itu pegunungan eta mah. Kumaha we nah dalang-dalangna aing sia teh. Balik. Keluar teuing. Ieu panto salapat tangkap teh. Naon atuh? Pegunungan eta mah Kang salah. Jadi ulah ngabohong ka penonton. Ulah teu meunang. Penonton teh itu gugunungan kade nya. Gugunungan ya kade. Kade gugunungan. Bisi pajarkeun panto bohong. Oh, cok belajar kamu bohong. Musyrik. Duh musyrik sia mah. Lain musyrik teh bid'ah. Teu meunang bodoh teh. Musyrik teh dosa-dosa aing situ dikeluar teh. Oh, ketrok. Allah ieu panto Pegunungan, mate pegunungan. buatan Bahyan tau urang Ancol ieu. Oh. Oh, urang Ranca Kole teh nya. Sikan urang Cakol deui. Oh. Assalamualaikum. Tak kitu wae salam teh. Di urang mah loba nu salah. Aing